Assalamualaikum orang Sunda. Kumaha daramang? Ayeuna Mang Ceparis neraskeun deui wangsit Eyang Prabu Siliwangi dina bagian anu kagenep. Engke lamun geus puguh tegalubuk, paku jajar rampak jarangkung, saanggeus kawung nunggal, aya nu nyadap laju pegat hoe, talaga aisan rawayan girang, gehger di Tegal Koneng di Langkahan, teu kaliwatan kunu kawin parindah, pindahna sabab heulang paeh kamarakaan, pindahna sabab heulang paeh kamarakaan. Laju rame di Palabuhan Ratu, diramekeunana kunu Jaya nyarieun babakan, padahal nyarieun ranggon, nyarieun kurung pikeun ciung. Sanajan rek newak budak angon, anggehanana rek ngepung lutung, karepna rek ngarad lodaya, tapi ciungna ngapung ka panggung, tapi ciungna ngapung ka panggung. Saralak badak rek mapagkeun, nu rek mentas nu marindah, pangkawinan ngan lodaya gagauran di tengah-tengah karapyak, tapi teu kaburu ngamuk. Sabab Ratu Adil geus ngadeg, sabab Ratu Adil geus ngadeg, sabab Ratu Adil geus ngadeg. Ngacurung Raja Panyelang balik ka jati, mulang ka ajalna. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Rame di Lebak Cawene, rapang damar nu teu minyakan, nyaangan ka jaman nu bakal datang. Sorangeun anak incu putu, kian santang, tapi kudu rame heula, rame kunu tutunggulan, tengah peuting rame kunu gogoongan. Di Gunung Halimun kunu parindah dadakan, rame kunu sasambat, cenah di udag-udag di Talaga Bedah, rame kunu parebut jojodog di Bale Agung. Aringatkeun tah di harita anu bakal manggung, tur nyekel carita sabab apal kana tangarana, rejeung parentah ti Ratu Adil anu geus heubeul leungit tina paningal manusa, nganinggalkeun amanat anu moal sulaya keur ngayonan Raja Buta anu keur jaya, anu sok nitah nyembah berhala. Laju campuh perang pupuh, budak angon mau burung tangguh, sanajan teu sabaraha baladna keur ngayonan nu rohaka, rohaka ku harta, asa jaya ku pangkatna, adigung ku kalungguhan, laju buta mimiti samar-samar, sabab baladna ngorotan jadi boyongan budak angon. Padahal pakasna budak angon ngan saukur kalakai rejeung tutunggul, menang ngumpul-ngumpul di waktu keur ngalalana. Nyumponan parentah ratu, lila-lila Raja Buta ngalesotkeun tahtana jeung somahna nu balangsak, sabab ketempuhan hutang rejeung gadean. Budak angon geus biasa ngurus somah jeung nagara sanajan bari balangsak,
somah-somah diterima, tapi make syaratnya eta ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, para wargi sadayana, urang Sunda sadayana, sakitu tah padaran Mang Encep Hendriana. Anu parentos madar wangsit Siliwangi ayeuna nincak anu kagenep. Kitu tah ngantosan Ratu Adil Imam Mahdi Sumping. Mudah-mudahan atuh sadayana ditangtaingan ku Allah tiasa tepung lawung sareng Sang Ratu Adil. Imam Mahdi teh sanaos air atas air daman gitu tah, tapi sadayana ge hoyong tepang sareng Imam Mahdi anu tapi Ratu Adil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Rampes.